Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karumin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karumin. Ari kubur ngagero kasa kabe jalma-jalma nu aya di alam dunia, saban berang jeung peutingna urang tempat anu poek caangan ku salat tahajud kalaya niat nu ikhlas di tengah peuting salatna. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karumin. Urang tempat anu sempit luaskeun ku silaturahim jeung papada jalma-jalma khususna jeung jalma muslim. Urang tempat paling sepi ramekeun ku baca Quran, lamun rajin baca Quran nu nyaangan di kuburan. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karumin. Urang tempat ngarendem jalma-jalma nu jarahat rendemkeun urang teh atuh kula bapuasa sunah. Urang tempat anu sempit jeung bakal ajepit ka jalma nu tara salat cegah kurang
sholat. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumin. Salat anu lima waktu tong pernah ditinggalkan, sabab eta kewajiban lamun urang umat Islam. Urang tempat sato-sato nugara lajeng baruas racunanya eta sing loba sodakona. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumin. Urang tempat malaikat mungkar jeung nakir tatanya, siapkeun jawabanana kalimat tauhidna. Urang tempat malaikat mungkar jeung nakir tatanya, siapkeun jawabanana kalimat tauhidna. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumin. Ari kubur ngagero kasa kabe jalma-jalma nu aya di alam dunya, saban berang jeung peutingna. Ari kubur ngagero kasa gabe jalma-jalma nu aya di alam dunya, saban berang jeung peutingna. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.